Jagat gede, jagat letik, jagat gede, bumi, langit, jagat letik sanubari. Musik anu Gung Agung nu maha Putek tongo walang taga rong peti gogodongan sadaya tunggal makhlukna aya nu bakal bisa lepas dina kungkungan kodrat irodat mungguh mantenna lampahipun Prabu Raksadewa airing Raksapati miwah sajumlah tamtama anu nyanda gotongan emas picis inten jumanten anu sejak ngalamar ka Pangeran Sasrajingga putra Prabu Semar Badranaya ti nagara Tumaritis. Keun urang teuneun dihandelem hium geusan sampeureun cak urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa ke datang ka sampeur deui. Kacarios di negara Amarta anu kiwari negara Amarta balik Bandung bawun suwung gedong tuna taya cahaya pamangkang taya dangiang pancani titiis jempling jalaran pangagung negara diantawis Yudhistira Bima Nakula Sadewa teu aya di negara Amarta anu ngabalukarkeun masyarakat di negara Amarta lir anak hayam ditinggalkeun ku indukna ciak deui nanging kudu ayana Pandawa sadayana atuh para gegede negara Amarta ngajieun rapat kilat pikeun ngaredam naon rupa hal demonstrasi di negara nyata masyarakat sajumlah ngajenengkeun panengahing Pandawa Arjuna jadi Raja Anom gegentos Raden Yudhistira anu parantos tilu sasih lamina ieu sadaya Pandawa iwati Arjuna teu aya di negara Amarta
ujung hingga manggih keterangan anu buleun nanging gepeng-gepeng acan sadaya lurah tamtama dikeprakeun nanging nihil kalahkah mawa paisan kosong dina mangsa milarian Pandawa. Dina mangsa digentos kapamingpinan ku Arjuna. Nagara Amarta kalahkah beuki ancur kalahkah beuki meuweuh. Kulantaran dina mangsa ngajalankeun rel ka pamarentahan nagara teh istuning sakarep ingsun. Teu sakedik rahayat anu ngajieun tindakan demonstrasi ditarewakan teu sakedik paling untung ditek-tek leungeun sabelah anu ngabangkang turta nyieun makar di nagara. Malihan jalaran Arjuna teh istuning taklid pisan kanu jadi guru nyaeta Rasidorna anu unggal minggon nyaeta angkat wae ka nagara Amarta bari sumpingna teh mangaruhan raja sangkan ngajakeun kawijakan anu nguntungkeun sabelah pihak. Maklum dina sajeroning kawijakan teh aya kepentingan Rasidorna miwah para Kurawa. Sokomo Rasidorna palai ngajadikeun Aswatama salaku patih di nagara Amarta. Sok sanajan bari jeung ieu Arjuna dina mangsa ngeuyeuk daya ngolah nagara disarangan ku Prabu Batara Kresna ti nagara Dwarawati saolah-olah jadi penasehat raja. Nanging sadayana istuning teu seueur anu resepeun ku ayana ieu Raja Anom Arjuna anu ngayakeun kawijakan katambah-tambah disuntikan ku Rasidorna. Ngan ukur Raden Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara anu boga pikir leutik turta keyeung dina pamadeganana lien eueuh deui lintang ti miheulakeun kapentingan rahayat tibatan ngapentingkeun kayang pribadi. Sok sanaos tagiwur kolbuna jalaran ku teu ayana para pangagung nagara. Keukeuh peuteukeuh Gatot Kaca sanajan cicing dina tempat anu dilingkung ku urang-urang Kurawa nanging anjeunna mah istuning teu unggul kalinduan tegedag kaanginan satiap kawijakan anu sasatna teu nguntungkeun karahayat yakin Gatot Kaca pokal dina mangsa cumarita. Mangsa riungan mangsa enjing tadi wirehing Arjuna Kresna kasumpingan Rasidorna lan Aswatama mewah para Kurawa wirehing nyuntik ka Arjuna wirehing Rasidorna nyata kasumpingan salah sawiyo soratan katinggalan yen tiasa pernahna para Pandawa sadayana tapi kudu ngayakeun tumbal sarana mencit jelema di tengah alun-alun nagara Amarta. Atuh Arjuna abongkena jelema anu taklid ka ingkang guru. Kalayan Arjuna nyepukan kana kahayangna Rasidorna malahan Batara Kresna mah idem kawas anu nganyakeun kana ieu perkara. Malihan anu jadi tumbal saranana teh kedah mencit jelemana teh lintang ti sastra jingga putra Semar Badranaya. Kitu numutkeun ujaring carita.
atuh sadaya pangagung nyapukan kana ieu perkara iwal ti Gatot Kaca anu pangpayuna pokal turta nepis kana kahayang residorna kulantaran Gatot Kaca dikepung ngeunaan musyawarah di patempatan anu temahna ieu raja ngayakeun tindakan mecat Gatot Kaca dipecat ngeunaan kawarganagaraan dipecat ngeunaan pribadi anak jeung emang anu temahna ieu Gatot Kaca diusir jalaran melaan sasajingga ulah jadi tumbal di negara Amarta syirikna babara katakan para Kurawa nu aya di lebet Keraton Indraprahasa wirehing Gatot Kaca dipecat dina sajumlah kawarganagaraan dipecat dina jabatan sareng sajabina nanging cengang Gatot Kaca saja bebela ka sasajingga murka waos kekerot kaluar ti lawang saketeng Karatonagara alumampah Raden Gatot Kaca kepapak dening Dermayonan Aladria. Ngapain
sawangan tenyana ki bakal nakanca. Kumaha kula Den? Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Cobi kula. Eukeur mah eukeur. Sadaya pini sepuh Pandawa daya laratanana di negara Amarta. Laras kula. Sakuling bungking dunya di teangan. Tuh, di-approve kulanya. Di angkatan bersenjata, Cobi. angkatan darat, Laras. angkatan laut, angkatan udara turta kabayangkaraan Abimanyu. Katuru katutuh kaula dipecat tina jabatan. Laras. Wirehing kaula Kumaha kula Den? teparo kana kahayangna Kangjeng Rama Paman Prabu Arjuna. Laras. Anu ngabalukarkeun kaula Kumaha kula? dipecat tina kawarganagaraan, dipecat tina jabatan. Ot, Ini kieu soteh kaula teh nyaa ka nagara jeung ka bangsa. laras. Asa piraku kahayang residorna ngalantur. Teka harti kupikir teka honta ku akal. Laras. Kumaha? Pirakup datangna Pandawa sadayana bisa pangih kulantaran kudu mecit hiji jelema. Asa mustahil. Bari jeung rahayat negara Amarta nyata sasajingga. Laras. Teu logika kula. Bila kadar kaula nyempat asa piraku jeung naon alasanana kalakah kaula dipecat. Laras. Pikeun kaula rahayat tudungan kaula. Pikeun kaula yen rahayat kudu dibela. Kantenan. Nepi ka guyang getih paribasana kakasa. Mua mundur ku sasiku mua ngejat ku satunyang beas. Belaan rakyat. Pikeun bebela ka negara jeung ka bangsa. Laras. Senadian sasajingga jelema sangsara balangsa. Tetep rasana sarua jeung kaula. Lir tangka derep jeung keleuwih muguh aya beda nangan aya beda jeung beda deui. Laras kula. Geus kacudi yen eyang dorna teh datang ka dieu hayang boga jabatan, hayang boga proyek, Laras. hayang boga kerudukan. Nepi ka tega paman. Gua Batara Kresna kalah ka cicing wae. Kalah cicingeun. Kawas anu nyapukan kana ieu perkara. Laras. Oh, sabi-sabi sakaula rek nyumput buni di caang negerak bari jeung teka tembong. Cara jeung katangtuan pikeun nyalametkeun maneh tina ancaman marabahaya Kangjeng Rama Paman Arjuna. Pamugia ngagacah nyalametkeun sadayana. Iri kata Sang Gatot Kaca Iri kata Sang Gatot Kaca manahe rasana Iri kata Sang Gatot Kaca Wiyang manahe rasana metu geget eri si mamuli ya si mulut medal saking wara arimbi saking arimbi saking arimbi saking arimbi Raden Gatot Kaca ngabedega di salwareun lawang saketeng Kraton Indraprahasta bari emutna nana manteng ka ingkang Rama Pandawa anu
nyaeta Yudhistira Bima Nakula lan Sadewa. Inggih. Nah di mana ayana Kangjeng Rama? Laras kula. Nepi ka kaula asa dipopokan kokotor salah lurah Tamtama Nagara. Tangtos diterima kula. Teku hiji, teku dua kaula teh. Laras kula. Nepi ka mangsa ayeuna. Mahatak teh. Bingung nu teu mangge tungtung susah manah nu teh sudana. Tangtos. Tambah-tambah rahayat negara Amarta rek diala nyawa. Nyaeta sasaji ngapot. Tuku hantu. Nah nasib maneh teh. Padahal loba jelema di negara Amarta, maneh deui. Kos eueuh we nya. Padahal nu jahat teh loba. Nya atuh. Barang yes Gatot Kaca sejalu mampah. Celak-celak ti kaangkangan Residorna. Kairing para Kurawa anu naik banding ke Prabu Anom Arjuna. Wirehing Aswatama bakal dijenengkeun jadi patih nagara. Syarat anu tangtu lintang tinggal guna sika Gatot Kaca. Sangkan Gatot Kaca tilar dunya kitu numutkeun ku jaring carita. Maklum hasutan Residorna. Kata masalaku guru memang taklid iya Raden Arjuna. Atuh surak mang hamba-hamba prapta kajian. Para Kurawa ngepung waku boya mangap. Surak dia. Kepung silakannya kepung. Kepung. Gatot Kaca kepung. Gatot Kaca. Ingkar batur. Kepung sikat kaca batur. Naon maksud dia? Tewak. Raja Melayu Saha nu maju eta? Aswatama kula. Aswatama ama cocok tama? Ya. Warah sikat. Hah? Ketik tuh mah. Bebak. Kurang tenaga samat eyang. Kumaha nyematna? Kades Asep. Beres. Kurang kene Kades Unsari. beres. Siapa? Gatot Kaca. Anda apa? Mangsa ieu ku aing bakal dipetik pati di alam nyawa ku aing. Hah? Naon maksud anjeun? Ieu pancen ti Sang Nalendra. Prabu Anom Arjuna. Wireh sing saha-saha jalma pejabat utawina anu ngabangkang kana rupaha kawijakan Sang Nalendra yakin musuh satu kabuyutan. Gini. Anjeun ayeuna geus leungit jabatan. Rahayat biasa. Ieu Aswatama anu baris bakal gaganti patih nagara, gaganti patih Tambak Ganggeng. Sakaligus kabahurak saja jadi lurah Tamtama Nagara Amarta. Ngarti sia. Jadi maksud anjeun kumaha? Dipaehan sia wae. Bukti jasa kaula. Bukti tembok yen kaula teh bisa Mampu. dipake ku Sang Nalendra. Nyata leuwih ti heula kudu nempola bugang anjeun. Hah? Iblis ya. Wah. Geus kajudi ku deui kaula. Yen yakin sampean, yen yakin konco-konco Kurawa hayang ngaguna sika orang-orang negara Amarta. Utawi rek ngarenggut sumber daya alam di negara Amarta. Senadian Gatot Kaca pangkat teu RT acan. Hak jeung kewajiban salaku warga negara. Sing saha jalma-jalma nu rek ngaguna sika negara Amarta. Nurunkeun tahta wibawa kepada negara Amarta nganung harti musuh satu kabuyutan jeung Gatot Kaca ngardi sampean Aswatama. Senatian sampean bisa ngukir langit ngambah mega. Aku orang wedine ngadekatenya para Kurawa ngarek-rek. Oh, sakitu rek-rek. Rekep kayak gegep. Sampean bakal diketung waktu baya bangap. Orang mungkelik buk salembar pikeun Gatot Kaca. Mua mundur ku sasiku, mua ngejat ku satu yang beas. Binatang prung sia dor hayang nyawa.
Ayo. Ayo paksa. Modar. Ayo. Kapong makol baya maaf henge Lusilan Paingan Giri Hartina Gunung Lusi cacing Paingan tersangka 1000 semerang nyamuk si Gatot kahacan nyangan nirca
ngayakeun tindakan nu teu hade ka tatamu nagara Astina. Kaula Raja Anom Arjuna anu bakal bisa nandasa dari anjeun. Luntur dulur laas baraya, leungit pencakaki, timbulkeun musuh jeung lawan anu tangtu. Rasa kena panah kaula. Anjeun bakal dipaehan mangsa ayeuna. Yai panengah. Raka Batara antas. Batara ulah waka ngayakeun tindakan anu teu hade. Rek dikumakeun ku sampean, rek ditandasa si Gatot-Kaca. Bongan ngawiwirang guru kaula anu kiwari nangis ngageunggeui na kunaon? Aswatama penyon. Aswatama bonyok. Rahangna beunang. Jadi rada bengo. Didis ku Gatot-Kaca, didis ditonyok. Jadi rek dipaehan ku kaula. Nyeta pikeun ngubaran Kangjeng Rama paman guru Dorna. Ke sakedap. Na teu ningali yen ieu teh di luareun karaton. Timbalan. Ieu rahayat ningali kejadian. Patarema tanya sadayana. Gujur salamur ear saja jagat. Loba nu nyaksian eukeur mah eukeur urang Pandawa. Tuang Raka Yudhistira teu aya, Bima teu aya, Nakula teu aya, Sadewa teu aya. Ayeuna sampean rek maehan nu jadi anak Gatot-Kaca. Sahanteuna caritaan umum kecap balarea bakal leuwih parna jeung leuwih seukeut jarita ka anjeun. Muah henteu kecawas-kecawisna pantesan Arjuna hayang jadi raja da geuning yakin dipaehan Pandawa sadayana dag buktina ge Gatot-Kaca ge anakna ge dipaehan. Tang tos kitu kula. Cobi galih ku salira. Emut kula. Keun bae omongan caritaan kitu. Paduli rahayat nyaeta bakal dipaehan teu kitu yai. Leuheung mun saurang dua orang kumaha mun ngajieun beungkeutan rahayatna. Ngapung waku buaya mangap. Sasakti-saktina para pejabat jiga urang-urang lamun rahayat geus jadi beungkeutan, lamun rahayat geus ngahiji urang oge bakal pae. Lin ibarat sireum, gunukan sireum bisa ngalehkeun gajah. Jago nya. Aduh. Leres oge Raka Batara jadi kumaha atuh kala pikeun ngungkulananakeun bagian akang we. Urang usir Gatot-Kaca. Usir kumaha sidik ngotok ngowo di tempatan ke sakedap simpen heula eta pusaka Amankeun heula. Aya cara saja bati ieu timbalan sok mangga sina jauh we di luar nagara mata ora kapinu gawe sae lajeng Batara Kresna kunyam-kunyam lambaina mapatkeun mantra anu tangtu watak wantos Batara Kresna sakti mandrakuna puncul hingga papa dina pananganana dadak sakala kaluar angin liliwukan tangir angin nu luar biasa tarikna kalayan nyapukeun Gatot-Kaca di negara Amarta. Sok sanajan Gatot-Kaca tiasa ngampah cumantara nanging ku tarik-tarikna angin nu kaluar tina panangan Batara Kresna dugi kakasapukeun ieu Gatot-Kaca rasakeun.
tingali Yai. Aduh. Nampir bunuhun lah saketika bingahan Raka Batara. Tah nu matna ulah waka getas harupaten teh kieu. Ulah guru kusuh. Ulah kapalangnya bela. Naon Yai? Bantosan kaula ngajug-jug ka kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Urang penta ka Kakang Semar. Nyata si Sasajingga pikeun tumbal. Oh, ayeuna mah geus kilik rai teh eta teh. Stigin. Nyata bade nanda Sasajingga. Nya urang susuganan be. Da kulantaran datangna ieu teh ti gaib ngaliwatan Kangjeng Rama Gurudorna. Margi Kangjeng Rama Gurudorna teh jelema soleh. Leres. Jelema anu sok sodako. Sok impak. Buktina ge teu ka mana-mana sok nyanak wae tas be. Yakin. Terus kagamar kan. Yakin kaliwat Jumatanana percaya. Percanten atuh. Jadi urang cobaan nanda Sasajingga kitu Yai di Malat heuk. Weduk aya di Ratu Gagah aya di Menak. Nya. Akang bade ngiringan wae. Da akang mah kadar tatamu di negara Amarta teh. Kadar sema. Urang kapinu gawe hayu Raka Batara. Hayu para-para. Urang Ada melayuan Batara Kresna lan Arjuna halumampah ngecuk-cuk kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga sopana. Marga jalan sopana alas pringgading ancala. Nyeta Prabu Raksa Dewa lan Raksapati kairing sedang tentam tama. Anu istuning nuturkeun indung sukuna. Margi tataros kaitu kadieu istuning teu aya nu uningan di mana negara Tumaritis. Anu tungtungna bingung nu teu manggih tungtung. Susah manah nu taya sudana. Pareumeun kedah tataros kasaha deui istuning. Hampir penggas harepanana ieu Sang Nalendra. Datan nera tangga deman. Datan nera tangga deman. Ewu pakulingan rana. Pusing aing. Neangan ieu alamat di mana? Taktos kula tuh. Dina map eueuh, dina waje eueuh. Daya dina Kompas Komo atuh. Nepi ka aing ngahaja ngadownload aplikasi Hejo Micet. Di balayar ku aing ame nanya ke ame bisa ngajawab pertanyaan negara Tumaritis eueuh ngajawab. Saurang oge nu ngajawab Bang. Nya. Nah hasinya teh panjang lamunan gitu. Buat tering ngalamun Bang. Boa ngabohong gitu. Bisi ngaya-ngaya bisi aya saja bati eta kahayangna. Beres. Tapi dah asa piraku si nyai teh make jeung ngabohong sagala perkara nu kieu Asa teh mungkin kulana. Teuing ngimpina riwad meureun. Panginten kitu. Kembangna sare. Beres. Tapi disebut kembangna sare da saminggu cenah datangna teh. Ngentir pas saminggu teh. Lolan wae ka panto kamarna teh. Nya. Unggah peuting mipir. Aduh. Ngan sasamet ngaran we aing apa teh. Eta we alamatna teh. Penasti kersayang tumampara. Inggih. Gatot Kaca Lagrag dipayuneun Sang Nalendra. Kalayan ngapapetkeun kana batu kayaanana. Duge ka empes-empesan kayaan ieu Gatot Kaca kayaanana. Hoket dan nera.
ningali paketan merah ningali bendera ingkang samya ngalaga ya ingkang ngalaga Rarewas teh biasa nama kalapa nu murah gede. Jamu ganas. Biasa nama durian jatohan. Jamu paling untung. Iya mah jelema. Aneh. Kunaon kulana tuh. Semap dulu. Nah, dulu. Tapi empes-empesan dulu. Amakan nama aya kene. Amakan nama aya kene. Ya. Ditingali tina raksukan kawas jelema berpangkat ya. Ya kawas mena. Naon dosana. Naon kesalahan kulanya. Meureun naik tangkal kalapa ada tegalan ieu teh. Tayaling-aling. Jeung eueuh tangkal kalapa aya ge tangkal buah Ya. jeung peuteuy. Ya atuh kulana. Ci. Meureun kudu kitu jalanna kanca. Rasulan den. Urang cobaan ku kaula di syariatan. Cobi Di parancahan menang tatapa puasa baheula keur budak. Ya. Nyat nyeta jang jawokan ti kolot. Aya pepernian kulanya. Pepernian ti api Suwanda. Pepernian ti waosir. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan. Bulung galang ngajadi hiji. Syager ponna ponggawa. Lilir yang merwangun. Lilir yang merwangun. Kayangi impen sare ngalinturan. Impen sare Batara nepi ka pipilueun kana yurusan. Ya. Kan yaya teuing biasana nyarekna pikakak kieu kayana. Tapi nabina Jalu ka dieu. Waduh aya budak gede ieu. Ka dieu jang. Nu asi dipulang sengit nu nyaah dipulang moha. Lain kadua manganuhunkeun. Ya. Naon? Hor naon cenah? Teu sadar kulana. Sok calikeula. Nyalse heula kulana. Ya budak gede ieu. Ye, anjeun teh lagrag tadi teh. Ya. Empes-empesan aya keneh ambekan di syariatan ku deuri kaula. Geuning. Dikeresakeun sampean bisa cager deui. Salira nu nyagerkeun kaula. Bener? Waduh. Nuhun buta. Aduh. Teh si goblok. Kumaha kulana. Nuhun mah geunah eta ku butana nyungkun si urang ajar teh. Nya. Kasumang. Nuhun buta. Sami-sami jelema. Di mana sampean teh saha kakasih teh? Cing, urang panca kaki jeung diri kaula. Ngaran kaula nya. Upami dipercanten ngaran kaula teh Gatot Kaca. Gatot Kaca eta gede sorana. Gentem suatan mah kula. Gentem. Teuing tukang adan gitu. Kana mah kitu kula. Nya. Gatot Kaca ya. Di mana? Ai kawit kaula teh ti nagara Amarta. Di nagara Amarta ya.
salaku naon di negara Amarta jalmi biasa bae rahayat biasa wae tong sok bohong katempo dina raksukan jeung dina tak-tak rapang bentang Wah, pangkat. mun leuwih ti 7 yakin ku aing diinum da puyer Puyer 16 ya. yakin sampean jelema berpangkat nya ai kapungkur nama nya tapi ayeuna mah paros dipecat Tuh. dipecat ya dina pagawean dawuh kunaon nya korupsi sanes naon nya teu parok we kahayang kaula jeung kahayang pamarentah negara oh teu parok ya oh jelema pokal ya. Nya. Pokal teuing banget. Nya. Nah aku naon nya kitu teh we naon nya kitu lah teu kedah huninga kaulah Nya. da kaulah mah terus dipecat Nya. salaku dina jabatan dipecat salaku dina kawarganagaraan dipecat kaulah teh Secara oh gitu secara ya tidak hormat kulan. dupi salira saha di mana ngaran kaula ya ngaran kaula Raksadewa Wah. di Iya. negara mana kaula di negara Rawe Kambang heeh salaku naon di negara lain agul ku payung butut jalu kaula teh salaku raja di negara Tuh geuning. raja timalan waduh nuhun we tepang sagegeden Desa syami-syami geuning naha raja teh aya di leuweung Nya. heuh nyata kalau teh aya kahayang ieu teh Ya cita-cita kulan. aya nu rek diteangan ku diri kaula ngan can panggih nepi ka ayeuna naon milarian naon suung manya raja neangan suung nya bilih kitu aya hobi atau kumaha Ya karasep. tapi moro bagong atau kumaha Alah. lain euy hobi uing mah saliwet-liwetna ka hobi uing mah Ya. Jeung belum hayam eta. jadi naon atuh nyaeta kaula teh boga anak gaduh putra putri pun anak teh awewe Tuh. gelis teh Hey. saha pun anak Nya. tuang putri teh gelis nya Cantik atuh. gelis pisan nandingan widadari oh nya percantan percaya teu percantan atuh berapa Leret teu percaya lawang kana beungeut. Nya. Ngakurkeun meureunna. tak ayeuna budak teh gede geus dewasa ukur Nya. nyaeta ayeuna teh hayang jatuh rami pilih rabi mindah rasa ka hiji jajaka sababpun anak teh kaedanan ku hiji jajaka wit Tuh geuning. Wah. kaedanan ku hiji jajaka nya aya namian aya Tuh geuning. sanes gatot kaca sanes lalakina sanes gatot kaca lain nuhun we tuh si goblok kahati ku aing berketek teh paingan Naon? munyahoun mah budak aing mah teu kaedanan sia Pasti atuh. moal teu ngeles cenah budak aing mah Mau teu loba ngeceng bulan. aing ngaran pun anak nyaeta Dewi Pujaningrum ya gelis Wah. nuhun ah Tuh geuning. ta kaulah teh dina raga nyumponan kana kahayang pun anak sabab pun anak teh kaedanan ku jajaka anu panggih dina impian Wah. Iya, bulan. oh kitu nya urang mana ai urang manana teh nyaeta da mana ge moal apa moal Moal. nya bilih we bilih terang kaulah Mamanawian kula. mamanawian we putra raja nu dipika hoyong ku pun anak teh putra raja nya Saha wang. negara mana ai nagarana teh nyaeta negara Tumaritis wit Karenjak banget. negara Tumaritis Ya, bulan. aya ge kampung Tumaritis ka Karangdenge Aya ge eta bulan. duh
Naon kula? Teu ngimpi ieu mah. Teu. Teu mabok nih. Teu. Nagara tumaritis nya dupi rajana saha? Ai rajana teh Prabu Semar Badranaya. Woi. Naon sia? Kopot. Kunaon kulana? Prabu Semar Badranaya. Tira hasiwa jadi raja. Waduh. Sana baik. Prabu Semar Badranaya. Prabu Semar Badranaya. Raja Beunghar, berat Beunghar bro di juru bro di pantong ngaleuya di tengah imah buncir leuit loba duit. Nya mereka telibak-libuk atuh. Sidik kabolit ku Bang Emok. Beunghar di mana ya? Informasi teh kumaha ieu? Tah anu dipikahayang ku pun anaknya da putra Prabu Semar Badranaya. Saha? Nya eta Pangeran Sasajingga. Woi! Woi! Kunaon sia? Tadi keberang heula sia ku bidan baheula. Kopot. Kos nu sawan we. Naon sia? Aduh. Henteu. Raden Gatot Kaca Emut daten Purwadaksina. Purwawiwitan. Daksina wakasan. Emut wireh Sasajingga teh keur diancam nyawana ku Prabu Anom Arjuna. Aya jalan komo mentas bobok manggih gorowong. Susuganan tiasa diselametkeun ku ieu raja buta. Kitu numut pangemutna kayanana. Pot. Mudah-mudahan jalan keur maneh pot. Tibatan sia dipayahan ku Paman Arjuna. Mending dikawinkeun ka anak buta pot. Keun bae dah haneut dah sarua. Sami haneut mah. Rada gorowong seutik mah keun bae we. Kunaon sia? Oh, henteu. Geger nyeman wae sia. Ngajampe nya ka aing henteu. Sing percatur ka kaula. Jadi salira teh putrana teh pae nikah ka Pangeran Sasajingga. Heuh. Ini. Upami salira percaya ka kaula. Naon? Saleresna kaula teh terang di mana nagara Tumaritis teh. Ah, tong sok kitu sia. Nya. Tong sok kitu jang. Ngabubuh mah kulana. Uing teh geus tatanya ka itu ka dieu. Nya. Unggal jelema ditanyakeun ku kaula, ayeuna jelema anu tibabet di luhur make jeung nyaho. Piraku sia? Sing persanten ka kaula. Jauh-jauh ke apa paling nyeri hulu meureun. Nya. Nyentos saya pamit percaya ka kaula mah. Oh, sok atuh mun mah. Cik. Di mana negara Tumaritis teh? Negara Tumaritis nya. Saleresna negara Tumaritis teh hiji negara nu dijieun di jero negara. Hah? Hiji negara anu dijieun di jero negara. Negara di jero negara. Ya. Aya negara kitu? Aya. Negara Tumaritis. Nah di mana negara Tumaritis teh? Nyeta di lebat negara Amarta. Ini. Hey. Teu bohong sia? Henteu. Bener ya. Negara Beunghar. Tuh. Bener rajana Prabu Semar Badranaya leres pisan. Bener timbalan. Bener putrana Pangeran Sasajingga leres pisan. Bener Kasep. Bener Kasep. Aduh pot. Hampura rek fitnah ka maneh. Aduh. Bener Kasep. Hah? Kasep. Sing tarik atuh. Kasep. Nya. Bener itu timbalan. Bener Beunghar. Beunghar bener. Nya. Beunghar. Wah. Bener. Beunghar pisan. Ini. Ada baut jemput Beunghar wang. Tanahna ge hektaran. Di mana? Di Kosar. Wow. Wow. Saya gitu atuh. Juragan tanah ieu mah ieu. Tuh bos tanah. Nya. Wong Sugih. Sugianto. Benar sia. Daud timbalan.
Di negara Amarta teh belah mana? Paling kidul ieu tempat. Negara Amarta. Eta teh geus asup negara Amarta, tah terasa ngidul. Tung kidul teh nyata negara Tumaritis. Gini. Teu bohong sia. Sing demi tah. Bohong kaulah gantung kaulah di alun negara. Wah. Gini. Geus panggih. Geus panggih. Geus panggih. Geus panggih. Jeung mantu. Jeung mantu. Geus panggih. Geus panggih. Geus panggih laratana. He he he. Lagu naon teh? Eta teh lagu baheula. Naon? Iwa PY. Iwa PY. Iwa PY. Iwa PY nasi jagong. Aya awewe. Aya awewe. Aya awewe digebuk bagong. Itu lagu teh. Digebuk oop. Eta teh kitu. Penciptana pan ieu. Aduh bagja. Ti. Lah, kade sia. Ada mayu Sembah pangabaktos Gusti ditarima diuk maneh. Jae ulang. Disaya. Eta Gatot Kaca. Oh, Jang. Ulang. Ka tukang Jang. Lurus suntik jang gitu. Naon Gusti geuning kawas anu bunga menang laratan anak aing. Laratan calon mantu. Saha eta Pangeran Sasajingga? Aya euna mah ieu rara. Nanti saha uningan eta teh si Ujang eta tah. Wong ti beubeut. Bener cep? Di bala. Aduh. Aya negara Tumaritis teh? Aya. Di mana? Di salebeting negara Amarta. Kiduleun negara Amarta. Terus eta teh negara Tumaritis. Bener Prabu Semar Badanaya Rajana leres. Bener Beunghar. Nah bari seuri henteu. Bari keom. Beunghar. Pangeran Sasajingga aya. Kasep. Wah mantap. Wah, keren pokoknya mah. Keren. Cowok mantap. Jangan ditanya Sultan Tumaritis teh eta. Eta teh? Iya. Wah, Sultan Tumaritis. Anjir. Tita eta deuleu biasa dipercaya cobaan. Teang kumane dupi salira aing rek balik capek Capek gitu ka dieu Hah? doang. Tinggal sinal aing nepi ka muka kieu calangap. Itu salira teh mereka yang nyanak sendal sewalau segala. Heuda poho kaburu ku bunga aing Ya, keburu ku asih mah kitu. jang rasjik ini oge. Ya, Jauh timbalan jadi wayahna we maneh. Jeung sajumlah tamtama ngan omat nyumput buri du caang negerak bari jeung teka temong sabab eta negara Tumaritis teh aya di jero negara Amarta. Bisi disangka nyerang itu ieu. Sae mangga. Ayeuna dupi salira aing rek balik. Sae mangga. Ayeuna Gusti simpuring bade miyos jik ini pralomapa. Sing bisa dipercayanya ya. Kumaha cirina negara Tumaritis? Pokona ti kidul negara Amarta teh terus ngidul. Aya cirina teh nyata kandang bueuk. Kandang bueuk? Iya. Batasna teh eta. Ya. Di bumina kandang bueuk. Di payunna teh aya balong leutik. Jerona teh lele jeung bogo. Beres. Anjir. Wah. Berarti ieu nyeleneh ya. Nah, unik. Aya pangeran nyeleneh ieu ngukut lele. Unik ulah. Nya lele ras. Wah. Ras naon? Du kada koneng. Aya kumisan? Daya. Da kitu ngegelempeng. Saya pernah nempo aing lele koneng ye. Ya, saaneh. Wah. Loba aya 2, hiji mah potong. Nah lele potong, duh kada uluna unggul potong deh. Tapi hirup ya kitu we ngambang. Anjir. Wah.
Teu kabayang ku aing aneh negara ieu. Unik Nya. pisan itu. Aing gapurana naon? Gapura teh tangka kalapa 7. 7 teh ngajajar. Jajar. Ngan hiji mah buntung. Naon? Kasentar guludug. Anjir. Wah. Aya siloka ieu. Iya, Motor pasti. ditanya we buktikeun ku maneh sia. Survei we. Oh siap Gusti. Hai ini saya mangga. Permisi. Tot, ulah nuhun tot. Karena rupaha informasi ti maneh ngan sia kade bohong sia si percaten ka kaula. Naon kepentingan kaula ngabohong. Kenaon bari. Naon da meta guru kaula teh. Nya. Tapi heueuh deui nya. Cing atuh maneh hayang diganjar sabaraha duit ku kaula. Gini. Yang buruh maneh mere informasi. Ah, Sawios. Da kedah make jeung masihan artos sagala. Nya. Atanapi kumaha pamikir. Naon? Da kaula teh dipecat di negara Amarta teh. Nya? Kumaha lamun kaula ngiring didamel we ka salira. Tuh. Rek ngilu digawe ka diri kaula? Ya. Nya. Bisa naon maneh? Naon keahlian bulan. Nya tiasa naon ge bebas kaula mah. Cing, anu eueuh ti batur maneh bisa naon? Cobi. Bisa main ludo. Wah. Nya. Sajabat eta naon? Eta sugar kabangga bisa sia naon? Cobi. Kaula bisa ngapung. Hah? Bisa ngapung. Bisa ngapung? Ya. Wah! Wah. Piraku lamun heueuh mah bisa ngapung piraku ti beubeut di luhur. Kulagra. Tarik angin tarik teuing atuh. Tong bohong sia. Nya. Tong gumasep. Cing lamun heueuh maneh bisa ngapung buktikeun. Ayeuna. Punten. benar. Wah. Gehel. Buset. Ya kitu angga. Nya. Buset. Ya, Magic. Amoy. Amazing bulan. Flamboyan pisan. Sugan aing maneh teh akon tot. Geuning buktina. Deu timbalan. Wah, kabeneran. Nah, udah kebenaran. Kabeneran. Naon kaon. Lamun heueuh maneh bisa ngapung jiga tadi aing teh resep badminton. Lajan eleh wae. Dihareupeun kalaton teh aing sok badminton, aing teh hamur kok. Nah, sabab nyangsang dina kenteng. Nya. Wah. Wayahna cokotan kok. Puluh. Edek. Siap mangga teu naon. Enteng gitu. Jadi pembantu kita naon kaula. Ya. Kahiji kitu, kadua di mana sumping calon mantu kaula pangeran Sasajingga wayahna mana jadi pembantuna. Ut. Jadi naon? Jadi pembantuna. Jadi bujang Bantu wang. khusus. Waduh. Cilaka wang. Narima teu? Power. Waduh gede hulu teh si goblok. Pasti. Aya bahan atuh. Wah, aing mah. Daek teu. Ngasa gitu-gitu nah loker lagi. Nya. Lokerna ari Ya, kalau ngiringan wae ngiringan. ari daek we. Daek, ngiringan wae. Bener? Ya. Siap lamun kicarana. Hayo, urang pada-pada. Urang init ka negara kaula. Kaula geus capek lumampah. Saya mah. Hayo. Bot. Mudah-mudahan kapiheulaan ku eta Senopati, Bot. Wah. Pati. Keun bae kaula jadi pembantu maneh. Ridho gitu kan. Ridho lah keun bae. Daripada dipaehan mah. Daripada dipaehan mah eta ku pembantu geus kabayang we lah hutana. Buatan samplak. Geus kabayang camplakna. Tapi keun bae nu penting maneh salamet, Bot. Hayu tot. Timbalan mangga.